Kenapa majikan aing lila-lila teuing mun maek ini teh ngejo heula. Aduh, aing geus lapar. Bang, aya sangu di mah. aduh aing ge can madang sieun mah tetehna eta eun. Naon teh? Can balik keur ka mitoha. Lagi. Aing nyeri beuteung kieu. Atuh ngejo cik sia. Teu bisa. Teu bisa madang unggul sia. Ya heueuh atuh. Biasana ge sok oban, ayeuna eueuh. Anjing ngaliwat teh jiga aing lapar. Kudu barang gawe mah wegah. Nah, siapa can lapar bebel. Heuh atuh da paeh manten meureunan ayeuna ngaliwat sabaraha jam. Daripada sia teu madang aing sarua lapar. Aing ning keneh neangan deui ka nu sejen. Ari sia kancana lapar kehead atuh sarua wae neangan ka nu sajen ge. Enjig baneh keneh ngaliwat tuh deuleu aya deungeun nama aya ieu. Aya asin peda bolocot aya pejig ke nyambel tarasi. Lah, wayahna Bang ayeuna mah sakalieun ayeuna mah ulah nitah ka aing. Ayeuna mah keur merdeka Bang. Masya teuing atuh. Ari najis madang mah aing nitah teh bisi lapar ngaliwat teh lain merdeka badak. Keur merdeka kieu kudu nitah ke heula kanan. Lah, merdeka ge kedai beuteung lapar mah sia teh angger we kehead sarojeng teu merdeka. Lah, di merdekakeun keur beuteung lapar ge. Masya teuing kunyuk. Ah, sianya. Aing lapar kah kage. Aduh, kebenaran panggil di dia ding. Beneran naon? Aing ka bejaan ku si Erdek mintaan sumbangan. Lah, ngacedok sia. Aing keur lapar siap si dihakan ka ku aing. Ya adat gitu. Aing kira minta sumbangan keur jalan santai. Sia. Sumbangan beuteung aing ge can aing nyumbang goblok keur lapar kieu. Deng sia oding minta asup cai-cai acan anjing hirup. Atas di mana, Cip? Ya sebagai nagihan kerjaan santai. Nagihan naon atuh sakitu poe Agustus kieu tanggal 17 ya teh. Kapan ke tanggal 18 naik jalan santai? Atuh sakalian tanggal 17 Agustus mah ulah mintaan sumbangan atuh. Tapi di bandeja nang nyewa kopi itu. Eueuh karo baru-baru kopi ka joge eueuh majikan aing keur ngamitoha. Naon? Teuing keur ulin we meureun. Atuh abang meureun can daharnya. Acan pan ke jona ge eueuh. Deng sakitu geus merdeka kieu nepi ka dahar ge acan. Ya atuh pangaliwatkeun dik bon. Sakilo ge, yang mana dang? Moal, sorry. Untuk hari ini saya sudah merdeka, Bang. Terima kasih. Sia cungur. Meni umbung ditinta Hansip. Da teh. Soding najiskeun ieu titah teh si Hansip najiskeun. Aduh, aing geus sakitu geus merdeka ieu beuteung aing lapar. Merdeka. Si atas di mana, Ding? Atas madang atuh. Madang di mana sih? Cek aing pameulikeun. Meuli geuningan tuh di hareup Dihareup ti saha? di Mang Tedi. Sia minta madang tadi. Ya heueuh lah. Itu mah jeung daging. Oi di dieu mah nih eueuh. Sangu-sangu acan. Pan pamajikan aing keur kami toha cek aing teh. Berarti eta mah can merdeka. Batu mah geus merdeka. Di dieu hungkul meureunan can merdeka mah. Aing ulin heula Bang. Yo. Pamentakeun heula jik aing. Loh, nah aja sih anjung we menta sorangan. Aing ge menta sorangan kan itu. Kan aing mah era oding. Anjing siap pamentakeun jeung daging sakeureut we. Ya sarua wae meureun aing ge Bang. Ya menta nya mawa meureun nya era tuh. Heuh pan aing seueul pisannya bisi salatrik ka anjing geuat. Hampura Bang. Khusus poe ayeuna mah keur merdeka moal waras dititah ayeuna mah Bang. Hampura pisan Bang. Cumur siap gitu. Aduh, aing kebal teh. Aduh, aing betul mah merdeka ari aing can madang lapar. Ini kisah kasih gadis zaman Mang Erom. Belum aing deh. Kalau bercinta tumpah seair
You muskurae. Nah tuh, kayak si hancur tuh belum. Ewa doyok, pas pisan aing. Perut kamu belum ngopi ya? Si hancip kopi aing sepi inung. Aing jauh ya. Lebok si hancip. Oh iya, cenah ngopi dulu ah. Tumen aja nih. Masih atas di mana, Cip? Nah, Jawa kan dia. Sama. Alhamdulillah. Aduh, ngawurnya. Ngawur tuh, aduh. Ewe, Cip. Indah gitu hidup wa Lah, kenapa dia kurang tadi sekolah tuh? Lauk menit. Halus ya. Alhamdulillah tadi di Cayan memakai sirkulasi. Jadi lauk teh gerak. Mana kopi? Nah, itu tujuan aing teh tadi teh ngopi. Rada tiis oke. Wah, Kumaha, Cip? nah iya kopi naon, Wak? Kopi naon, Cip? Iya, Wak. Deng, nah lain kopi dah cai keran tadi urang. Cai keran. Astagfirullahaladzim, ai si Uwa. Cek aing ge montong padu teh nguyup geura. Cai keran eta mengukurahan eta. Ing palingan amisna eueuhan sebahang rupiah. Aing. Ih, ai si Uwa. Ya Allah, kopi beneran, Wak. Ii mah aya ge. Aing. Uyup wae sudah sia mah. Barangan. Ah, aing dia lah, Wak. Lebok shit eta, siapa dua uyup kopi batur. Kerasa. Sip. Ya, Di mana mana? hasil Pak, ke mana? Kawadoyok ya. Kawadoyok. Nah, kopi sugan aya. Aduh, kebeneran pisan. Aya. Aya urut wing karek diuyup sargot. Urut mana tuh? Ya, bingung karek menang iya nih nyumbi yuk, orang tekuat yang ngising ku kuningan. Heeh, eta jong. Di balong di tanya. Ya. Sok. Ya, nuhun. Heeh. Lumayan kopi-kopi wae mah ada. Assalamualaikum. Salam teh. Wah, teman. Alhamdulillah nanti di mana teh? Biasa, ukurilingan wae lah. Oh. Pas kolecer geuning. Harus laukna euy. Lah, ieu we. Saya natang berjikan nyawa. Ah, pan kieu we aing kolot manaon deui atuh teh da. Iya. Warna kopinan ieu. Nanaon teh? Nepahang, Nah, eta mah cai keran tadi. cai keran. Kalau tadi ku si Hansip diinum. Padu we nginum si Hansip cek aing teh. Eta mah ngukurahan gelas. Aing si Hansip kamu bodoh ka uing berarti. Kumaha kitu si Hansip? Teh cenah wayan itu kopi beakeun lebar cenah karek sauyup. Urang ka cai cenah nyeri beuteung. Digawean ku si Hansip mending boros si Hansipna. Kunyuk. Kembarakan pisan tuh lamun mata tanya lah pada aja mah. Suka teh bener urang mah wa ieu teh. Gatunya wa eta lah si Hansip. Heeh. Ampun nih si Hansip. Oh Hansip na koe RT na main embat we kopi teh. Goblok lamun racun beurit ge meureun dihakan.